Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana. Tepang deui sareng abdi Siti Indah Nurjana. Abdi Anissa Regina Pasundan dina Sunda TV. Bandung. Dina wawancara jeung CNN, Jumaah 16 Februari 2024, Alfiansyah Bustami nenehna Komeng nyebutkan rek punjulna sora manehna salaku caleg DPD ti Jawa Barat. Dina hitung gancang pemilihan umum pemilu 2024 teu disangka-sangka. Sorana pinunjul jauh batan sora calon-calon sejen. Senajan kakar hasil hitung gancang, tapi Komeng geus bisa dipastikeun teu aya hahalang ngagidi kasanayan. Komeng jadi salah sahiji tina kabehna 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah di Jawa Barat. Komeng teh munggaran nyalek dina pemilu 2024, tapi sorana langsung ngajauh leuwih ti 1 juta. Situs Komisi Pemilihan Umum KPU nepi ka poe Sabtu 17 Februari 2024 tabu 17.40 nyebutkeun Komeng menang 1.550 genep 735 sora. Memang tematak hemeng, sabab Komeng geus dilapisan kawentar salaku bodor. Inyana nelah ku kecap uhuy. Tapak baheula tahun 1880 genep ngabodor dina program bodor televisi spontan. Waktu diwawancara ngeunaan sasabaraha hal anu serius, jiga keupama wujud jadi anggota DPD rek kumaha. Komeng ngajawab teu apal, sabab manehna can kungsi ngalaman. Nu eces mah diantara anu rek dipigawe ku Komeng nyaeta kumaha ngabangkitkeun hiburan di Jawa Barat. Gedong-gedong kesenian kudu hirup unggal mingguna ku kagiatan kesenian. Syukur-syukur kagiatan umatak nyakakak balarea. Sasena mah Komeng oge can pati apaleun. Salaku wakil Jawa Barat teh rek naon hungkul engke di DPD. Nya aya oge rencana Komeng netepkeun poe bodor di Indonesia. Sakumaha poe-poe kasenian sejen. Kayaning poe musikal nasional, kitu peta teh sabab salila ieu Komeng ngajukeun ayana poe bodor. Teu ngajadi wae, sugan ari Komeng anu di jero mah bisa. Cek inyana keneh. Komeng bari satanya ka Aoni Suwarman, DPD Jabar Manten 2 periode 2014 nepi ka 2018, di 2018 nepi ka 2024 anu dina pemilu 2024 nyalek DPR. Ngeunaan kukumahaan wae ari di DPR teh, arek oge tatanya ka Ketua DPD Kiwari 2018 nepi ka 2024, Layanala Mahmud Mataliti. Dina surat suara DPD Dapil Jawa Barat, Komeng masang foto anu mahiwal poseuna, nyengir, dengdek tut badi monotot. Fotona ieu terus jadi viral. Nyarila ieu sakabeh suklak-sikluk media sosial di internet. Sabiwir hiji eusina Komeng. Dina media sosial X, aya akun nikukur imprengan kumaha Komeng upama engke kapancen mimpin rapat di DPD. Udah capek, cek nu munggahkeun status. Ngarujuk kana samplekan video Komeng keur ngusep lauk. Laju jejerna dibalangkeun ka balong sabab manehna capeun ngagoengkeun reel kenur. Ger, pairan ka pairan nyakakak nyenserikeun imaji ngeunaan Komeng. Lamun nyalenggorkeun Samuel Taylor College mah Komeng di dieu, Komeng di ditu, Komeng di mana-mana. Tapi dina X keneh aya jalma anu ngarasa yen aya nu nyamos tina viralitas Komeng. Inyana terus munggahkeun 2 foto caleg DPD Dapil Jawa Barat, kahiji foto Jumono caleg nomor 27, kadua foto Biben Fikriana caleg nomor 18. Make pangantar dina basa Inggris kieu unggulna. Komeng menang salaku pamilon DPD teu matak hemeng, tapi aya nu matak sok asa, matak pegat pangharepan. Nyata bukti yen jalma-jalma anu boga aspirasi keur ngobah kondisi bangsa teu menang panyorot. Jumono teh urang kota Bandung, wakil kaum difabel. Inyana sorangan difabel tahun 2018. Fungsi Jumono nyalek DPD ngan eleh. Tapi teu sok asa, tahun ayeuna inyana nyalek deui. Jika Komeng anu hayang merjuangkan kapentingan bodor, Jumono oge baris merjuangkan ka masyarakat keur jelema anu sarua nasibna jeung inyana. Jumono sadar yen perjuangan pikeun ka masyarakat, urang difabel teh kudu ngaliwatan jalur parlemen. Sawatara ieu memang pamerentah malire ka kaum difabel, tapi jigana kurang maksimal. Umpanana dina bab fasilitas umum someah difabel, sehingga Jumono make hak politikna pikeun maju nyalek DPD.
Inyana rek ngupayakeun sangka Jawa Barat linuwih maju, inklusif, jeung sarimbab dina sagala bidang. Bari teu aya saurang oge anu ditinggalkeun dina ngeusi jeung ngamangpaatkeun pangwangunan. Tapi nepi ka poe Sabtu tabu 1840, Jumono kakarak bebenangan 143.281 sorak. Foto kedua, Biben Fikriana, sarjana keperawatan, seorang praktisi jeung dosen keperawatan di sababaraha kampus kawistara di Jawa Barat. Dina profilna, Biben teh kacida eueuh ku pangalaman dina widang kesehatan, bahasa asing jeung tangtu wae pangalaman keperawatan lintas negara. Visi jeung misi Biben eces, rek mujuangkeun sangkan rahayat Jawa Barat leuwih sehat, calakan tur leuwih raharja. Lamun seuk mah dijenengkeun jadi jiga-jigana Biben anu kacutat aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Muda eta teh bakal mampu ngawujudkeun naon anu jadi visi misina keur kamaslahatan urang Jawa Barat. Nepi ka Sabtu sore, Biben kakarap bebenangan 197.233 sorak. Mun sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.